misalkan dukolot diam ke. Tidak aja beberes Inggris kan Inggris ya, kudu nama ya kalau uang dong ngeunaheun mah. Desan ngolahan mak, gue metang ngebersihin ini mah ya, palapa. Coba palapahan. Nah, jangan masak mah, masakan. Ha, jelasan aja wadi alahanan. Anan indung kolot dia ke. Ya kemana sih ini ya tumben. Kan gudang malah remel. Bagus semua gedang mah ya. Ketem, manggi nenek dia tuh ambu dia mana ya? Atunan mah jadi ambu mah, isu kena geus keluar mak. Ke mana tuh setnya? Teuing. Nah, kalau dia nyangan aing, jadi mah keur di kamar mandi. Atau di ini kana jeung eueuh. Bisi ka mana teh aing mah jang ke sekolah, bisi ngabudu berarti mana teh. Dekat jedong. Tuh lain naon aing mah bisi leungit. Atuh kumaha aja mules peteng aing. Aduh aing dicangkan ieu. Atuh dia teh ngalah-ngalah dangder, dia teh jadi hang-hang naon ya kulu-kulu gegetut tah. Aing deui aing di ambu atuh mati tah tah Ah, palingan dia doang hiji dia si abah di kali itu di kebon nggak susul kali itu. Sa kebon yang ada gitu abah gitu, yang iya itu sa ambu tah yang gegetuk. Bunga yang mambu. Ulah deh dia geus kira ditu. Wah, melawan kena. Tuh cek aing sana aja magalah, geus kira ka ditu. Oh, bas aing. Deui aing deui. Parah matanya si Siti. Pati benang ke benang-benang gue aing he. Cek main sakit makasih meureun aing. Rakuna aing bunuh diri di dia. Dek bunuh diri aing sieun paeh, mending mun asup surga. Coba mun asup neraka. Mana aing loba dosa, malingan kotok batur. Cempling kieu ya he nya di leuweung. Ai, si Adon tadak. Kenaan sa tadi dianya. Mantau kotok si tamas mal jauh. Keun dia ku aing dia ha. Kumaha aing geus kieu nya? Rusing amat ieu. Hoi, Heuh, kenaan dia di dia. kena naon, Wang? Paling kotok dianya. Naon dia main kotok di mana aing? Bukan aing keur galau. Galau kenaan dia ari lain ku kotok mah. Pan dia tukang malin kotok lin. Non dia poe teu benangan. Sahabat buat najeng kotok, Wong. Pugu aing ditolak si Siti. Aing mau bebelaan ngejualan kotok batur. Si Siti pasti ratna dia. Kayak si Siti pasti ratnanya poho aing ngaranna. Dia kana ngaran bagi poho aing mah. Geus mending leujeung aing lah hayu. Kemana? Nan dia galau-galau geus hayu. Oke, sebentar aing kemana yuk? Ya karena mau galak-galak dia. Atau emang galak ya? Iya, ngadidiknya keras. Punya zaman kuari, doang punya bae. Udah kali tik zaman kuari mah tuh, abi kang ya. Terus malah lendung. Naon dia. Bisul mah beteng. Atuh emang sieun eta si utan kan ngamelendungan anak batur. Hari dididiknya keras mah pan bisa enak kayak leuweung ka mana. Emang sudah bakal melendung betengna. Ditanyakeun bae kali tulang aing mararieur kana ambu ieu mun ngomong sakoma makna. Ka mana naon dia? Dia sudah mau beteng. Atau asutan mah teu mau beteng, anak batur mau beteng. Tapi nama asutan teu mau beteng atuh sulu dari suku ambu mah. Sok arahnya aing mah. Atuh dia ulangnya gogan karena kolot ge. Atuh aing mah dididik deui kos kieu teh baheula lagi atuh kumaha deui malikna. Pasti nyegokan deh aing tuh. Heuh geus gandeng dia ulah ngarocos bae eta si Utem ngomong-ngomong. Eta geus meunang teu ngadangderna. Jabat jauh balik-balik deui. Tengah hoy aing ge. Nu saya tak menang henteu dangder teh ka kebon belah mana maksud aing mah ja. Lamun geus menang dangder meureun abang geus balik. Kita kudu ieu deui, teu kudu nangguan deui cenah Utem bae. Tariang aing mah kolot gini kaleuweung segala macam. Jeung teu nini teu aki kabeh-kabeh. Apin, ari si Utem ka mana? Ja aing teluk manggih. Cina mah kuari mah pindah ka anu indung kolotna. Emang heueuh? Oh ja aing nyamper ka mana marane di mana usah. Pantesan si Mama nanya-nanyakeun bae dia. Ari dia nyaho teh imahna di mana, Pin? Teu nyaho aing mah. Dia nu pernah ka ditu. Ih heueuh nya, kan aing pernah keur ieu ka ditu jeung si Mama. Urang ka ditu yuk, ngeunaheun dia imahna. Pemandangan lagi ngeunaheun. Yuk, Pin. Ih, kumaha nya? Helah geus gaskeun bae. Ieu kebon
Meni ruyuk-ruyuk teuing. Di mau kudu beko meureun nya. Mana boga incu ngedul hiji-hiji lah eta ge boga incu. Bah, di mana, Iya, Bah? mandak. Bah, Oi, Tem. Saya di kadieu. Enon, bah, ambu hayang dangder cenah. hang dangder. Heuh. Ya terus, Atuh di mana di labut, Bah? yo ieu dalam kene yo. Ain belah ditu meureun tuh nya, kebon. Kakak itu yuk. Isulah bah aing teh bah, di ditu mah gawir aja beke abah, nunjal aja paeh. Polong dia mengadukan aing pae. Atuh pan abah mun paeh mah pan aja warisan dibikin ka emak pan nya. Atuh nun aing pae mah. Ambu kolot dia jadi rani. Naon rani bah? Anda nini dia bagi enggeus ubapaan. Ih, abah, bajunya bagus amat bah. Oh, aing namenangkeun indung kolot dia ya. Ih, pan aing teh dibelikeun bah. Ya tuh nyaho eta mah tanya kan indung kolot dia. Atuh ku abah beuleikeun bah. Aing seganing tuh ala ditu tuh. Bah, Naon? jemu tembenya. Hah? Jemu tempe. Oh, geus atuh lah atuh ieu mah. Aing. Aing sekali tuh. Indung kolot dia nangguan tuh. Bagus burung dia di golokna. Tamu tabah tidung kabeh karoret. Ih, Atuh ada ge turunan dia arana ge. Aduh, cangkel gak. Mana ya teuk aing? Tem. Aing balik lah nya. kalau siapa ngobrol ke itulah suka ngoleset dah di jalan. Mudah. Boloon ya. Lamun saknya ieu kebon di ujung ditu ka dieu boga aing geus dijual ku aing pake kawin. Hanjakal bae ya boga bapak kolot si Utem, Haji Marjuki. Lamun boga aing geus dijual ya berumahan ka ditu lah beh. Jadi nu aing teu boga nanaon, aing tapi kabogoh ge teu boga. Ih, heuh nya. Wah! Wah, parah dia Tem. Nah, maksud dia nyuruh aing. Lagian dia dek naon di kebun abah aing. Ah dia dek paling dangder dia nya. Paling dangder abah aing dia nya. Kan dia masih jujur kan aing Tem. Semua aing mah keur ngahayal. Ieu lamun kebon boga aing ku aing dijual dipake kawin. Tapi yo, aing ge tadi bikinna kitu yo. Amun babe aing ninggal nya, pokok aing ninggal. Gua ngidang teh gua yong diborongkeun pake kawin nih si mamai. Atuh Tem. Deuleuh dia beuh lamun dipake kawin nya bar hektar dia deuleuh lumayan dia jeung kawin jeung si mamai. Ih, terus dia kadek naon? Ku gua aing teh haraput dangder ku ambu aing. Aing nyinaon ku ambu aing. Atuh teu kadeuleuh ku dia Tem dangder lagi deuleuh. Laleutik karuru di itu dong dia. Wasak mama awak dia. Aing melalakan doang Tem, dia mah mun langsung bae. Jok itu aing keur mah golok. Hampura aing Tem. Aturan ge heureuy Tem, hayu geus lah. Pada ngaladangder mah dia mending ulim bae. Kemana? Kemana bae urang yuk? Sting bapak abah dia mah, yuk udah dipikiran. Kok mambu dia terai pae. Ayo. Dia kubolon dia. Gitu-gitu gambo aing hiji-hijina dia. Oh, dik Tem, aduh. Saya lah Tem. Kemana? Ka saya bela Tem. Ih, ayo. Ayo. Kayak aing lah. Kata dia. Bisa, ayo. Tarik naik. Siap. Oh, dia mah Tem, anjing. Ayo kita lagian lebay awak gede dia. Tadi kan tuan dia bisa Tem. Aduh, ya mah dia terbalik-balik yang geus purit. Aing mah teu neuleuh can eta lempangna make baju non boe eta. Kenyaho aja si Utem gak eueuh datang rambut tanggal kuduna mah abah heula nu balik. Yang datang. Assalamualaikum. Salam. Salam. Bae, si Utem. Dari ya eueuh si Utem ku kita ka kebon rambut dangder. Jadi gua can balik ya? Can tadi aing nang gua eueuh bae. Ai dari daerah rusun datang ke Salamanan ka kolot. Kok bau tai amat sih? Hampura ceng bisi bau tai tadi abu atau sobeh. Pantesan bau tai. Dia percaya dalam situ merebut dangdut. Itu sih aing mah. Heh, ada bisi nang gua si Utem atuh diuk di tuh dia diharap di itu. Atau cari dinya tah. Saya diuk pe mana kadarnya tah. Heh, apil mending cokotin cai heula ember di kamar mandi. Gila enek nyiram tanaman tuh nyiram kembang. Jangan seburit ya oke. Langsung layu tuh deh. Aing, gua enggak digendek ulun doang mah jadi pembantu. Dia mau gede pembantuan nih, aing. Ih, ya abah. Tadi botai, iya botan. Mau balik. Aku hanya kecewa, Pak. Ih, jadi itu abah tuh.
Oh iya cerita apa? Tongkol tadi. Wes ganeng. Hari eta bapak lakuan make baju anyar ieu aing meulikeun ka rakyat teh. Dipakai nama laka kebon. Yang bermerek kene deui aing desol. Wes lah aing ganeng nincotin cai itu tuh. Nyong aing capek. Angges cokot kencet apa dia nyoba lagu di ka kebon ge make baju anyar deui. Ayo, kekala. Mun ameulina genang di Arab eta. Ari ngomong-ngomong sultan ka mana sih Bah? Itu nyahonya tadi. Jaba. Iya tuh. Iya cek kemana kan bu? Tadinya beta ceng tah. Tadi abah iya karena. Mana coba ada yang minum? Aduh, ya abahnya. Sultan nak kemana gitu yo? Ngolol-ngolol ki aing mah. Ya bah. Iya sih betul iya ngolol-ngolol dia ke mana buah arah-arah aing. Heh, hari dia di mana? Nek ngajai mah jeung si Sapion. Hari dang dia mana? Ih, poho mah. Dia mah iya tak gitu. Walau dicarikan mei ya. Udah bicara kan aja mah. Udah kita jaga mah naon ya rese. Mah. Ulah mah. Naon gitu. Di mana ya? Tadinya beta cek teten peneng. Cengeng gitu. Oh, iya cek. Action. Nah aja kayak keluar aja. Ada sih, Bang. Atau non nanti Kita mapannya. ih boloning. Dan Atau situ mah teu mau beteng. Banget sama-sama. siap. Teks tilu. Kamera. Action. Naon itu jelas. Angis bareng-bareng.